dibejakeun geura ka Cik Imasna. Cek. Naon atuh Caji? Lain eta mana dibeja-beja teu? Beja-beja naon? Kabatur kitu urang minjem eta minjem Bang Emo. Naon kitu? Bisi we urang bisi dibeja-beja ke cenih. Eta kepikiran wae ku urang. Teu, urang mah teu dibeja-beja atuh. Lain Caji teu percaya. Heeh, ngan urang mananyakeun we bisi kitu ari henteu mah bae alus. Naon aya beja Caji? Lain pedah kamari teh heuh urang teh katen si Kucu. Tah aya si Sarkom ngalewat, cek si Sarkom teh kenaon ce di dieu. Ieu cek urang teh keur eta naon aya seungit nangka urang teh ka dieu kitu. Nyamperkeun seungit nangka. Di mana teh di dieu. Naon cenah lain minjem duit cenah kitu. Urang teh jol curiga sini beja-beja kitu ku ece. Teu urang mah teu ngabeja-beja. Naon si Sarkom ngomong ke Cah Haji. Cah Haji ngomong, Cah Haji nganyuk Bang Emok teh ya. Sugan teh dibejakeun ku ece kitu. Henteu urang mah tuh Cah Haji henteu dibeja-bejanya dahukeun. Urang mah pona aman we lah di urang mah nya rahasia teh. Meureun Cah Haji keur sare keur ngagoler. Tah meureunan Cah Haji teh keur ngobrol we sorangan bari kieu. Meureun aya cak-cak bodas ngaliwat di luhur. Ku cak-cak kan Cah Haji imahna deukeut. Ing Sarkom meureun cak-cak teh tah tos diteun Cah Haji teh ka si Sarkom. Meureunan bebeja. Henteu keje urang mah lamun keur di imah mah tara eta tara ngomong Bang Emok tara urang mah. Meureun Cah Haji nah meureun poho. Henteu Rek sare meureun Cah Haji teh ngabayangkeun kitu bareng Heeh, da tara ngaluarkeun suara mah nya kadenging kan ngabayangkeun. cak-cak mah tuh apa nyaho teh cak-cak bodas sok ngabeja-beja. Ya aku keje mending. Heueuh ceuk urang mah Cah Haji na poho eta mah. Manya manya urang na jero hate ngomong kadenging. Matakan ge Cah Haji nya oke mah ceuk urang mah nya bila mana di imah ulah sok obrol ulah sok ulang-ulang bari ngobrol sorangan komode mun aya cak-cak ngaliwat pang-pang masuk di beja-beja. Manya keje mending. Soalnya kan imah Cah Haji deukeut. Manya nih cak-cak bodas bisa eta bisa ngadengi mending lieur ajeng ece mah ngomong teh. Ih, Cah Haji mah teu percaya Lain wae. ieu mah bener teu dibeja-beja. Teu urang mah teu beja-beja. Pada sisa Mun di beja-beja meureun moal tulus urang cairna mah kaning tanggal 5. Kade keje mending urang geus ngaburukeun manya dibeja-beja mah. Moal. Tong menang kasogo keje Henteu atuh urang mah. Geus we ari Kecuali mah lamun gede bayaran we teh ya. Bunga geus kitu we. Heeh. Wah, Cah Haji aman pokona mah jeung Beuki lieur jeung ece mah ngomong teh. jeung lieu da kade Cah Haji mun aya cak-cak tah Cak-cak saumur-umurna. bodas. Abi mamah nanya. Nih, udah tepantesnya Oh, manya mama kumisan. Nih bebe atuh nih. Mending jadi bapak. Eta Namanya kumisna abi tipis. bapak. Atuh kan kumis tipis. Saha atuh mamahna sok. Abinya da si mah dapan gaul eta dibehal jadi anakna. Lain behel ke euseun eta mah. Bener. Kata abi anak nanya. Heeh. Heeh. Mama. Sok, bapak dek masaknya. Iya gepukna ieu teh. Mama hoyong iya. Mama hoyong abi anakna sahanya entong iin atuh api-apina. Saha atuh. Entong we. Naldowati atuh. Entong nih. Las we. Mama las hoyong emam. Ya. Ya atuh masak heula. Ieu teh bubur cenah. Masak Nih heula. nginjem atuh ieuna bapak nih. Murad. Buru atuh bapak nih. Heula atuh. 16 teh. Mama buru atuh mama nih diajarkeunnya ku bapaknya tuh. Gak ada bisa siak kenur. Ini bae atuh. Bepan romantisnya. Ya nih. Sok atuh. Iya tuh ya, buru orang masaknya. Duaan masakna. Nya buru. Mana Yang geus gepuknya, hidupnya? Bapak. Nya. Tos ya. Tos. Las mah mung dietaan ah. Kurupukan. Heeh. Kerupukan. Lah. Ini kadieun atuh. Ya. Nuhun, Pak. Nya. Namutnya. Enak pisan, Bapak, Mama.
oyong tak? Nyong ah. Bapak oyong tak? Sareubeuh Berapa bapak? Naan. Nyatu bapak buru. Wah. Nih bapak mah nih. Las kayak ngopi. Enak. Cek, eta si haji meni teh nyangkanya. Heeh, pugu urang oge. Kayaknya gelar haji gini. Kemarin Heuh, ku gengsi teh meni hayang emas anu gede. Meunang kuasa kitu nah heueuh. padahal mah nya cek urang mah apa adanya we Atuh. Pantesan cek urang teh nya. Bos eta teh katen cek Imas rek naon desok. lain maneh bahasa anu eta naon Bener bahasa enak teh ten si Cek Imas teh eukeun ngobrol urang teh nya da rek ngabejakeun ka Cek Imas. Manehna nah cek aing teh tumben gitunya si Cek Haji aya ngalantung atuh Cek Imas. heueuh matakan eta maneh nahabat Heuh bari naon? maneh nanaonan atuh Eta tumben cek urang teh nah teh jeung si Kesip, urang katen Cek Imas teh biasana kan jeung maneh babarengan wae. emang geus lila cek urang oge teh katen urang Oh eta teh. Heeh. Bahasa eta maneh nih tah Heueuh budak. geuning bahasa enak rek ieu rek ka imahna geuning eueuh geuning Cek Haji padahal mah geuningnya aya sorana geuning urang teh kadon Senamanya, teh balik. aya. Heueuh. Bahasa eta Geuning budak pas ke teh teh aya suara bersin geuning. Sok di eueuh tapi aya suara bersin jeung senalna. Enya nya. maneh bahasa eta Geuning sing horeng geuning nyinjem geuning. Cek kamu teu aya si Nur. Ya si Ina mah bawaan ah. Haji tu ah. Kita dagangkeun. Nah, jadi Nur kenaon? nih dek naon deui maneh ka dieu nih da bari naon ge mal ameng jeung maneh nya Heeh nih nya. ka era Nih bae atuh nih. Rum hoyong teh. Ya yang iya alim rum, mau boga jajanan. Nur hoyong. entong ini nurum entong atuh sayang. Sayang. nih marani maneh entong atuh Bae bawaan sekali. Oh, nih saing mana ya yang. Sabi ngelan ameng sok. Nya, abi ngedengan amengnya. sok Esok. tapi abi minta eta nih marani makan kamari ge ngarusakeun balong si eta Si yakin nih angger nih tong uli jeung sieun atuh nih sieun mah galak. maneh nih dapur ameng jeung abinya marani mah Ada yang ngomong ieu. ya we ieu Asal tong ameng sieun nya. Nya Nurnya. Ya. ini marani mah ini bayar atuh Satu udah dibere ieu. Mungkin lamun misalkan geus beak among deui. Nih Nur teh bisa kitu we nih da geus dibere opieun ku abi nih Nur mah. Nah jeung abinya amangna tong nyisieun nya. Ini kan geus dibere mamon ku abi. Nyai rumnya. nya saing maneh kita nih Kira-kira apa ditu ah ngene mah. Wah ka era abi mah keur ameng si Nur si Eru Beda si rumah Abi jeung mah sama aman. Tuh udah ada kamu abi. nih marane mah kitu Jeung apa ditu da malu jeung maneh. Bae engke isuk among deui. Nih Nur saing rum nih da geus dibere jajanan ku abi. Asal isuk mau jajanan deui atuh mun hayang amang jeung urang mah nya. Nya. Isuk abi enak jajanan deui. saing Kali itu aneh. embung atuh Tadi di itu dapur apa awas ameng. ya teman jadi tempat abi. Abi mah amang main. innya. Udah malah ramang atau nih ka era Bura atuh nih kare itu nih awas atuh nih. nih. Awas ya teman jadi tempat abi. Mana? Aw, nih nyari mana? Ih, mane galak. Mana Ada si eta na atuh nih. Yung Tapi atuh nih. memang among jeung iin. Bali sabol amungnya. Nya. Nih apa itu yuk. Nya saing nih ta. Ini mane. Mana nih kita? Tadi itu ani. Ada itu ki. Saing Nih mane nih. Ya, ini dah nyeri atuh. puas. Yain. Geuleuh Alas ya. Wah. Wah, iya si Rum tinggal cari ku si Kiit. Bejakeun sia ka indungna. Juk we teu sieun ku si gelung gede. Jeblehan. Ayo naon eta teh meninggalan, Neng. Ayo naon? Iya tuh ku si Kiin tuh.
Ditakol ku batok. Anggar sok hareureuy teh. Mana si Kiana? Kian. Sia mah anggar sok hareureuy we ulin teh. Anggar sok hareureuy wae. Tuh udah si kerumna nih. Oh, ada mana anggar sok sangklong. Ente we nih. Da Anggar itu mampir budak aing ku batok kalapa cenah ditakol. Da si rumna oge ka abi nakol. Gua sok gampang leungeun ai ulin teh. Ulin mah ulin we. Da si rumna tuh udah keramung jeung abi jojo jeung si Ita ka era. Kamu mata kantong baong manehna di teu baturan. Tuh abi mah teu baong. Geus kerom tak ulin diskiin ke mah. Bantangu jadi budak teh. Tuh we, da si rumna culametan, ada si Ita mawa opieun gerak jajanan hayangun ulin. Jeung abi henteu gerak. Matakan mun maneh yang ulin mawa opieun sing loba. Bakal di baturan ku si kerum. Nih si rumna oge tara. Tara da budak urang loba nu ngamaturan teu bawa jajanan oge. Heeh da emang culametan. Awan kali-kali deui sia. Geus kerom tak ulin diskiin ke mah. Kudu balik ka yuk. Bae we da abi ge embung. Terus naon we sia. Ka era culametan Padu teh culametan ge dalba anu eta nu maturan geuningan. Si gelung. Ai sia budak teh. Gelung. Ai sia nu culang pisan ai teh ka kolot teh. Dadak ieu betah mami. Anger, maneh geus ngarariweukeun. Abi di Mana atuh kolot-kolot. bukan galong-galong. Oh, kan bidang ka Siapa? Mangas mana yang dilaporkan ke polisi kan? Rai penghinaan atau Kekerasan. Mana kunaon deui kieu atuh sok asariweuh deui. Teuing tah lauduna. budak aing ieu di Cek pakok mana balik? kelapa cenah. Balik. Itu balik. Bajakon sia ka Mama Abi. Enggak geus sieun. Geus eta atuh kalaka omong deui. Mana ya bisa ka urang teh kana Mana dari eta. mana sama di imah urang aing mah siapa? Kuroy mah jumbolon. Sopang aing sih betul gelung-gelung ceuing mas deui lain ngata aing ngadon nyalekan aing. Ngalikeun we sia moal dititah deui ku aing. Mas jempe atuh. Oh, jempe kerung. Mas jempe mah ciga lain kata wae geus gede mah teh era ku batur. Nah, ku batur hareureuy. Eta tadi ditakol ku batok. Mas jempe geus. Lah mas jempe. Jempe atuh Kok dong. nggak jempe. Nggak jempe, era ku batur. Kok ulin jadinya. Oh, nggak jempe. Lumayan. Ah, iya cenah ya. Iya, sana. Nentong kabeh atuh rum. Jijing atuh meuli ke jempe sia teh meuni. Iya. Bawa. Wani mane da Jijing bae atuh meuni ulin mung maneh. Ieu tuh meuli jempe daripada curik wae ganeh. Aku ulin deui ah. Maker masak meuli reuas sugan teh naon. Sok tah hareuy ulina. Rumah atuh main teh atuh minum abi. Yang KB maneh mau ka era. Nang culametan minta. Maneh culametan mah da take mesi Ita. Nanggeus beak. Iya an. Nemu atuh da ngeur dibikeun ku Ma Abi. Nah, Enggak tuh rom nih dua. Di mana segala hayang nih. Eta kan dosanya nurnya. Ini Maya Sita. Udah nih rumah gitunya. Kayak mau tak rom tong amun surumnya. Bae we nya Nur. Untung maneh panggil sia jeung urang. Maneh basa kali tanya. Cek imas teh kudahe dinya di bobohong di kitunya ngagugu, merenya da disogok sarua. Lain maneh basa eta budak Jadi nikah orang teh pantesan maneh teh cuk urang teh teu babarengan jeung si Haji da biasa oge babarengan. Heeh, puguhan. Maneh Urang teh ditanya heuh si Cah Haji teh, "Nah, tumben cuk urang teh jeung teu jeung si Kesi. Si Kesi na peureum cenah." Maneh basa eta Naon naon basa eta teh dengekeun. Maneh basa eta atuh naon? di main ngajual wae. Heuh maneh basa eta naon nitah budak minta sangu ka dieu. Teu urang mah.
henteu budak maneh ka dieu jeung sangu jeung beasna jeung deungeuna jeung duit matakan ai dititah ngarambet dititah ngaseuk Cah haji teh nya teu nyangka na kumaha ai mang. maneh teh mun dititah ngarambet ngaseuk teh kudu daek Ayeuna kecinya eta cah haji teh manehnya. lain cah haji diri maneh euna pikirkeun tong sok kitu wae kudu koloteun maneh teh karunya ka budak maneh dek meraban budak sa panjangna dek menta ka batur heueuh naha atuh ku urang ku si Sarpil di bere gawean teh sok tarima dek naon-naon wae oge Sok atuh kece ayeuna aya gawean teh jeung urang. eueuh geus diborongkeun kabi emai dabongan saha maneh jeung teu hayang atuh Terus si kece mai urang daek gawe geura eueuh gaweanna. maneh ari geus eueuh gaweeunana nanyakeun ari basa eta embung hoream hujan Lain kece tanya kece cah haji mah. lain cah haji diri maneh pikirkeun tah ieu otak pake kudu koloteun ieu nih Biasa kece meuni ah. lain biasa-biasa cah haji Ini si teh kece atuh meuni tong kitu oge atuh ka urang teh sia teh meuni. heuh maneh tah Cual we. koloteun lain coba bolon we uruskeun diri maneh bae cah haji mah ke deui da urang nu urusan jeung cah haji Si kece tadina urang teh rek ngagosip maneh teh sia teh. gosip cah haji we diri maneh gitu bener itu balik Padahal cah haji teh entong kitu nya nya meuni aing mah ini gelar we haji aing teh heueuh ce. Meuni nganjukan ka Bang Emok nih urang mah arera teh ya. gandeng